Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah kiwari tiasa tepang dangu deui sareng simkuring. Dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun cumarios Sumpah Pocong dina seri kalima. Kukituna para mitra, langkung ti payun simkuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Boh oge bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Numawi ieu mangan saukur reka carios fiksi anu direka atanapi diserat ku Ki Harja etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Nya kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos. Numawi urang teh panasaran kumaha kalajenganana cumarios Sumpah Pocong teh dina laku lampahna Jaka sareng Neng Endah. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, nyinggetkeun carios kiwari wartos ngeunaan Neng Endah meteng teh geus janten sabiwir hiji. Di lembur geus lain deui rasa jeung pandanganana masyarakat ka Mama Barkun. Dumeh carios loba nu ngomong si Jaka teh geus kabangetan salaku anak kiai. Daek nyarean tapi keukeuh teu ngakukeun. Sedengkeun perkawis ayana Sumpah Pocong oge nu harita diajukeun ku kaluargina Neng Endah ka Mama Barkun teu acan aya waleran. Dumeh numutkeun Jaka Sumpah Pocong mangrupi sumpah anu teu sapira. Sedengkeun dirina geus wani sumpah ku nyebat asmaning Allah. Hakikat eta sumpah justru langkung gede resikona ting bating kedah ngalakonan Sumpah Pocong. Poe ka poe geus kalangkung nyarioskeun geus aya saminggon jalana. Kiwari wartos teh betus oge kadangu ku kaluargi Winarsi. Raden Masukaganda nu ngadangu wartos kitu ti salah sawios bujangna. Janten ambek jeung wirang ngarasa salah nu geus mercayakeun ka Jaka pikeun dijadikeunana salaki Winarsi. Dina kituna harita keneh Raden Masukaganda lajeng negeskeun ka Winarsi. Nu miwarang kedah saenggalna ngaleungitkeun rasa manah Jaka tina hatena. Numawi anjeunna ngarasa wirang geus nyebar beja ka dulur batur nu bade ngayakeun hajat nikahkeun Winarsi jeung Jaka Rismaya di sasih payun. Nanging kiwari si Jaka teh malah nyieun wirang nyaeta ngametengkeun anak batur nu hartosna sami sareng si Jaka teh ngahina kanami kaluargi ageungna Raden Masuganda salaku jelema menak di Gunung Buligis. Winarsi, ayeuna keneh Winarsi kedah mutuskeun hubungan sareng Jaka. Numawi Winarsi terang sorangan. Endah babaturan Winarsi geus jelas dimetengkeun ku Jaka. Kenging bade lebet kadua sasih ayeuna teh. Kahiji berarti Jaka teh lain lalaki bener Neng. Kadua Jaka teh sami geus ngahinakeun ngaran bapa nu geus nyebar beja ka sadaya dulur batur nu kawitna bade ngayakeun hajat nikahkeun Winarsi jeung manehna. Kocapna Raden Masukaganda ka Winarsi harita para mitra. Kitu deui Nyai Mas Sekarsari salaku indung Winarsi sami sareng kuciwana dina kiwari nu ngadangu wartos Jaka geus ngametengkeun Endah. Hatena salaku indung sami karasa nyeri yen anakna sing horeng ukur dipake ulinan hungkul keur si Jaka. Leres Winarsi, turutan emak jeung bapa dina hal ieu. Maneh kedah kabuka kasadaranana. Ulah ngagegeh karep sorangan bari teterasan percaya kana pangakon Jaka.
Moal mungkin endah ge wantun ngakonkeun lalaki sejen mun lain manehna anu nyareanana. Sabab endah teh lain si jelma teu waras atuh Winarsi. Kocapna Nyai Mas Sekarsari ka Winarsi. Nanging sanaos kitu Winarsi kekeh percaya kana pangakon Jaka. Sabab dirina terang pisan kumaha Jaka jalmina. Kamanehna ge tara wantun keur macem-macem boro teuing wantun bangor ku nyium jeung sajabina. Hanas pacepeng panangan ge teu wantunen pisan para mitra. Nanging Winarsi teh terang kumaha Kang Jaka jalmina mah. Moal mungkin Kang Jaka teh dugi ka wantun kitu. Istuning Kang Jaka teh beunang fitnah dina hal ieu teh mah. Kocap Winarsi. Anjeunna kekeh dina pangadegna teu percaya jeung beja batur sanaos. Batur jeung sajabina geus ngomong lain hiji duana. Hatena kekeh ngocapkeun yakin lain Jaka nu geus ngamentengkeun endah. Tas kiwari Winarsi bade nurut atanapi teu omongan kolot. Nu jelas Winarsi dilarang ayeuna ku bapa pikeun nempungan deui Jaka. Atanapi ngaos deui di mama barkun, wios kene ngaos di pondok sejen. Nu jelas jeung pangartina. Ulah didinya dume pangarti jeung kanyataanna beda jauh ka mana-mana. Kocapna Raden Suganda kekeh oge ngalarang Winarsi keur patepung deui jeung si Jaka. Ngaran kolot dina kiwari nu geus ngarasa diecek ku Jaka, geuneuk jeung meuleuk-meuk dina hatena asa palai neunggel jeung sajabina mun teu emut kana hukum nu aya para mitra. Teu lami harita ramana nyarios kitu, anjeunna lajeng nyauran ka Bikarti jeung Mang Dalim. Nyaeta mangrupi laki rabi nu janten bujangna nu geus lami ngabakti ka kaluarga Raden Mas Sukaganda. Kulina ngurusan kandang munding jeung hasil panenan sawahna kaluargi Winarsi. Bikarti, Mang Dalim, cobi ka dieu. Kocapna Raden Sukaganda nyauran ka bujangna. Kulaan juragan, dupi aya pikeun saon naon juragan. Kocap Mang Dalim harita nonohan pangangkir ti dununganana. Harita duanana tos ngadep ka Raden Sukaganda kali sadaya anu aya di eta rohangan. Bikarti, cobi jelaskeun naon anu geus rame di luaran ngeunaan Jaka jeung Winarsi teh. Nu mawi Winarsi kekeh wae teu percaya ieu budak teh. Kocapna Raden Sukaganda harita ka Bikarti. Ampun juragan, sumuhun di luaran nuju rame pada nyarioskeun Jaka tina kalakuanana anu tos ngametengkeun yang endah Putri Mangkosasi. Malihan ditawisan kangge sumpah pocong pikeun ngaboktoskeun kajujuranana nanging teu acan aya walaran wae dugi kiwari. Sedangkeun yang endah geus wantun teterasan ngajak pikeun diayakeunana sumpah pocong teh. Walerna Bikarti harita bari tungkul jeung nyuhun ampun ngawartoskeun beja kadununganana. Nya Raden Mas Sukaganda oge janten tambih yakin dina hal ieu yen Jaka teh ku teu wantuna pikeun ngalakonan sumpah pocong. Janten bukti anu cekap istuning teu bisa dipungkir deui sadayana kabuktos Jaka nu geus ngalakukeunana. Oh Winarsi, namane masih katutup kene panon teh. Geus terang kitu nyatana si Jaka. Geus aya nama. Dong deui aya hubungan antawis maneh jeung Jaka teh. Kitu kategesan bapa ayeuna. Kocapna Raden Sukaganda ka Winarsi. Janten Winarsi ge harita lumpat ka kamar. Bari reumbai cipanon anjeunna antawis dina kabimbangan antara percaya jeung henteu. Nu mawi carios ti Bikarti bisa dipikir ku manehna oge para mitra.
para mitra kaum dangu. Kiwari nyarioskeun di waktos beurang, di mana harita aya golongan si Komang salaku jajaka oge anu pernah ngabogohan Winarsi. Nanging cintana teh ditolak, alatan Winarsi teu seneng ka manehna. Nu di mana harita Komang ngadangu Winarsi diulinan rasa manahna ku Jaka Kiwari anjeuna ngagudug nafsu nepungan para wargi di lembur nuker pada rame kumpul di Naranggon. Hai pada wargi, Kiwari rupina Jaka geus banget ngotoran ka lembur urang teh. Catat ku sadayana, memang kuring kapungkur bogo ka Winarsi. Nanging kuring teu maksa dume cinta kuring ditolak. Kuring percanten Winarsi milih si Jaka lantaran kuring terang Jaka teh putra ajengan Mama Barkun. Kuring percaya Jaka pasangan nu cocok keur Winarsi. Ngan ari kudu kitu carana, sarua Jaka ngulinkeun rasa mana Winarsi. Kuring teu tarima ye. Kantenan atuh bari ngamentengkeun endah teh masih teu ngaku we. Anas geus dumuk, nu metengna oge geus ngakon yen eta teh pagaweanana Jaka. Kukituna daripada lembur urang teh katiban apes, mending ayeuna mah ayo sasarengan urang tumpeskeun wae jelema nu geus nyieun aib di lembur urang teh. Ayo, hayo, 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 hayo. Kocapna Komang. Harita warga ge kompak. Saur manuk, katambih ayana kajadian parawan meteng ti heula samemeh nikah di lembur Cisalanga teh ukur dina hal ieu ayana. Tiba heulana memang di lembur teh larangan ageng pisan. Kocap sumpahna karuhun baheula bisa nimbulkeun kaapesan keur lemburna. Ditambih larangan agama oge. Dupi Kiwari malah dilakukeun ku Jaka salaku anakna Kiai Barkun. Dina kituna kaleresan harita Mahendra terang waktu si Komang keur ngajak warga pikeun nandasakeun Jaka. Salaku batur dumehna terang kitu, Mahendra enggal lumpat nepungan Jaka ka rompokna. Nanging Jaka teu aya. Kiwari disarangan ku adina nyaeta Andini salaku adina Jaka. Duduaan muru lumpat nepungan Jaka di pakebonan sampe anu bapana. Hayu Andini, urang kada buru-buru, nu mawi si Komang jeung para warga geus teu bisa dibendung deui. Kocap Mahendra ka Andini. Kiwari bari lumpat Andini ge ngarep bisa ti heula nepungan Jaka sameme golongan si Komang. Sumuhun Kang Hendra, Kang Jaka aya di kebon sampe di kidul Kang deket Ragasi. Hayu Kang lewat pakarangan dieu weh Kang supaya tereh nepina. Andini kocapna bari lumpat. Dituturan ku Mahendra nu Kiwari silih rempan jeung nyatana bisi kaburu ka ti heulaan golongan si Komang. Nanging para mitra, harita Jaka anu keur di kebon sampe teh geus kasamper ti heula ku golongan si Komang jeung pamuda sejena. Jaka nu harita nuju nyiraman pepelakan janten reas teu kaduga dumeh lobana jalmi pada mawa pakarang. Bari diagagkeun harita teh ka manehna siga keur ngancam kasalametanana. Jaka, dasar lalaki murahan. Lalaki geus ngaruksa kasucian batur. Geus ngotoran ka desa jeung adat karuhun oge agama. Kiai memang bapa maneh, tapi anakna setan. Kocapna Komang harita ka Jaka. Jaka geus surti maksad Komang. Nu teu sanes hal eta teh ditunjukkeun ka dirina nu mawi bejana nu geus betus ka para warga ngeunaan metengna Neng Endah anak Mang Kosasi. Ari ngomong kudu make bukti. Ulah sakadar nembe pangakuan ti sawale pihak marane geus wantun ngahakiman batur. Sabab demi Allah demi Rasulullah saeutik oge kuring teh teu pernah ngaruksa kasucian Endah jeung awewe nu lian. Kocap Jaka ka Komang para mitra. Nanging harita aya si bodong oge di pinggireun Komang. Salaku pamuda anu aya rasa bogoh ka Neng Endah. Ya omong jeung mungkir sia teh bangsat. Sia ngeunana nyarian anak batur bari teu daek tanggung jawab. Jelema kieu pantesna
Kudu buru-buru ditempuskeun. Sabab bakal ngarusak ka generasi kapayuna. Ya rasakeun kumaha Jaka. Si Bodong nyabetkeun ti heula bedogna ke arah pipi Jaka. Nanging Jaka rikat nyingkah para mitra. Taki-taki bari medarkeun kembang leungeunna. Kitu deui si Bodong jeung nu sanesna. Harita si Jaka geus ditingker ku barudak ngorana di dinya. Warga nu sanes ukur ningalikeun. Laresna kaayaan harita si Ganing keur ningal sayembara pasilatan antawis para pendekar nu ngarebutkeun permaisurina. Heula. Si Bodong nyabetkeun bedogna kakatuhu. Jaka nginggat bari robah usik langkahna ka tukang. Hup! Ditangkepna leungeun si Bodong lajeng dipilintir. Bedog ragrag ditunjer ku dengkul Jaka. Ngeunaan kana beuteung si Bodong. Si Bodong kadorong jauh. Bari nandangan nyeri alatan Jaka nyodokeun dengkulna harita keneh. Sedengkeun bedog geus ragrag ka taneuh para mitra. Kurang ngajar. Jago ge sia teh usikna Jaka. Kocap si Bodong. Barinya pengan beuteungna alatan nyeri ditunjer ku dengkul Jaka. Awas. Giliran aing keur ngaringkus budak ieu mah. Ulah sok ngajago di dieu sia teh. Muncan ngarasa gulung jeung dewek yeuh Komang. Si Komang nyerang. Bari teu eureun nyabetkeun golok. Carana ka arah beungeutna Jaka bari diwulak-walik eta golok teh. Nanging Jaka rikat singga. Lengkahna geus pajeg jeung bisa ngabaca kana lajuna musuh harita. Bari sakedeung mendek suku Jaka nyodok kana langkah si Komang. Si Komang ragrag disalengkat Jaka. Golokna masih pageuh di leungeun Komang. Komang ge rikat hudang jeung ngarahkeun bedog ka bagian handap. Ngarahna harita kana suku si Jaka. Nanging si Jaka ku pinterna tepat pisan nincak kana gelang leungeun si Komang janten si Komang kapatri teu bisa inggat. Nya harita ditendangna beungeut si Komang beunang kana irungna dugi kaluar getih. Si Komang kajengkang bari golok teh leupas. Si Jaka rikat masangkeun deui taki-taki. Sok bisina aya nu ngadadak nyerang ka manehna. Nya ti tukang harita Mahendra datang jeung Andini. Hei, geus-geusan. Tak benar cara kekerasan pikeun nuntaskeun masalah Kiwari. Mun maraneh geus ngarasa sawawa lain kitu cara nuntaskeunana. Tong nek ngiring campur sia teh Hendra. Mun teu hayang maneh ge sami dirugruk warga di dieu. Nya teu sawios Kiwari dibereskeun kesempetan. Keur maraneh masih keneh hirup. Nanging hiji buktikeun ka sakabeh masyarakat di dieu upami leres lain maneh nu geus ngametengkeun endah. Sok geura tarimakeun keur saenggal diayakeun sumpah pocong. Kocap si Komang ka Hendra jeung Jaka harita. Nya Jaka dumeh teu hayang ayana deui korban ka batur anu teu salah janten nampi kana tangtangan si Komang harita. Sok Kiwari disaksikeun ku sakabeh wargi di Cisalanga anu aya di dieu demi ngabuktoskeun fitnahan maraneh kabeh. Urang sanggem nampi keur ngayakeun sumpah pocong. Mangga dugikeun perkawis ieu ka kaluargi Mangkosasi. Kocapna Jaka harita. Mahendra jeung Andini anu ngadanguna janten ngorenjag oge hariwang. Dumeh bener jeung salahna dina nyatana Jaka teh anu ngalakukeun atanapi henteuna teu acan aya buktosna para mitra. Kang Jaka, kocap Andini bari nyepengan leungeun si Jaka. Hatena hariwang jeung banget melangna dumeh sumpah pocong teh lain sumpah keur ulin-ulinan.
Para mitra kaum dangu nyarioskeun di waktos peuting kirang langkung jam 8. Harita nyarioskeun ka Mang Adun anu keur ngaronda di sarengan Wacasmadi. Anjeunna teu weleh ngomongkeun Jaka jeung Neng Endah nu saurna isukan bade diayakeunana sumpah pocong. Pikeun ngabuktoskeun saha anu bener jeung saha anu salah kiwari. Naha teu sakinten bahaya sumpah pocong tewa diayakeun deui di lembur urang. Tarosna Mang Adun ngawalan Gunem Catur jeung Wacasmadi. Sumpah pocong lain sumpah sembarangan, marupi sumpah sakral nu bisa ngundang musibah geus ngalakonan sumpahna. Bisa oge ka dulur batur. Salah-salah malah bisa oge ka wargi desa. Walerna Wacasmadi ka Mang Adun harita. Anjeunna nerangkeun numutkeun naon anu dikengingkeunana ti kocapan kolot baheula para mitra. Atuh pami kitu mah kunaon Jaka daek keur ngalakonan sumpah pocong wa pami ngabahayakeun lain saukur diri manehna. Taros deui Mang Adun kaheranan ka Jaka nu kiwari terang. Pibakaleunana musibah teh bisa wae ngeunaan ka lembur Cisalanga. Cangtosna si Jaka aya alesan dina hal ieu. Aran fitnah hese dileungitkeunana upami teu dibersihan ku jara bukti anu bisa mercayakeun ka batur-batur. Bangindan sumpah pocong cara nu bisa ngabuktikeun yen masalah teh leres atana pinteuna. Sabab bisa wae ku cara kitu bakal bisa dicirian ku urang sadaya istuning sanu geus teu jujur moal bakal ku cara lami manehna bakal beunang musibah Dun. Tembalna Wacasmadi ka Mang Adun kiwari janten kaharti diantawis dua kaluargi nuju ngarebutkeun bener. Nu janten kudu aya sumpah pocong harita pikeun ngahakiman anu bakal mutuskeunana. Para mitra kaum dangu kiwari nyarioskeun ka Winarsi. Kaleresan di peuting harita aya Jang Oman anu mana Jang Oman mangrupi putra Bikarti jeung Mang Dalim. Jang Oman oge memang geus biasa bulak-balik ka bumi Raden Masuganda. Anjeunna dipercaya oge ku kaluargi Winarsi alatan Ibu Ramana anu tos ngabakti sakitu lamina ka kaluargi Raden Masukaganda. Nyadi wengi eta Jang Oman katitipan pesen ku Jaka jeung Mahendra anu memang geus ngantosan maranehna di paguritan bumi Winarsi. Jang Oman oge surti kana rasa manah Winarsi nu keur sedih ngadangu Jaka jeung hayang katimu jeung Jaka nanging geus dilarangna ku indung Ramana. Jang Oman harita nyieun siasat nepungan ka Winarsi ngawartosan aya Jaka di tukang. Nu mawi ukur Jang Oman nu harita tiasa bisa patepung jeung Winarsi dume anak bujangna nu geus biasa aya di bumi na Winarsi para mitra. Punten Nyi Mas, ieu Oman. Jang Oman ngetok panto kamar Winarsi, teu lami Winarsi oge ngabukakeun panto. Aya naon Kang Oman? Taros Winarsi harita para mitra. Punten Nyai, aya Kang Jaka di tukang. Nyai buka we jandela. Nu mawi kuring ngawasan bilih Rama sareng ibu Nyai ka dieu akang bakal ngadehem. Nu hartosna harita kudu enggal kaluar deui Kang Jaka keur ngahindar. Kocapna Jang Oman ka Winarsi. Winarsi ge ngertos janten harita Winarsi lajeng bade mukakeun jandela kamarna. Hatur nuhun Kang Oman, tulung rahasiakeun ieu ti Bapa sareng emanya Kang. Kocap Winarsi ka Jang Oman. Sami-sami Nyai. Tembalna lajeng harita Winarsi nutupkeun deui kamarna bari ditulakan. Anjeunna enggal muka jandela kamarna. Leres wae tos aya Jaka jeung Mahendra di sisina anu ngantosan para mitra. Kang Jaka, hayu kalebet. Kocap Winarsi. Jaka harita ngareret ka Mahendra. Lajeng Mahendra ge kumere isyarat ka Jaka supaya enggal kalebet lewat jandela.
enggal naik gacak mumpung sepi, cek Mahendra. Jaka lajeng lumpat ke jandela. Jeleng ngajeleng harita teh. Jeung jandela ge langsung dikunci deui ku Winarsi. Winarsi, percanten ka akang yen akang teh teu kitu nyai. Kocap Jaka ka Winarsi. Winarsi percanten ka akang. Nanging panginten samentawis hubungan urang ukur tiasa susumputan heula Kang. Dumeh pun bapak sareng ibu tos terang geger batur ngeunaan akang jeung Endah. Nanging leres akang teh teu ngalakukeunana Kang. Kocap Winarsi ka Jaka ditungtungan ku naros satemena ka Jaka harita ngeunaan Endah nu keur meteng. Demi Allah demi Rasulullah nyai, akang teu pisan ngalakukeunana. Waler Jaka ka Winarsi para mitra. Winarsi percanten ka akang. Numawi sumpah akang nyaksikeun. Nanging panginten Kang, ngeunaan sumpah pocong teh ukur eta nu tiasa ngabuktoskeun akang teh bersih di hareupeun bapa sareng ibu Winarsi kiwari Kang. Kocapna Dewi Winarsi, kiwari anjeunna sadar memang ukur sumpah pocong nu bakal bisa ngabersihkeun deui kana ngaran manehna jeung kaluargina para mitra. Sumuhun nyai, akang tos nampi pangajak kaluargi Mangkosasi pikeun ngayakeun sumpah pocong. Jeung oge isukan bakal dilakukeun ku akang. Pamugi saatosna akang ngalakukeun sumpah pocong teh tos teu aya deui fitnahan nu bakal ditampi ku akang nyai. Akang ngarepkeun nyai tiasa datang isukan ka masigit di pondok. Kocap Jaka, teu lami jang Oman ngadehem ti luar para mitra. Kang, enggal keluar bili bapak sareng ibu ka dieu. Itu geus aya tanda ti Kang Oman tina dehemna. Nya harita Jaka ge langsung luncat deui keluar. Disampak ku Mahendra, lajeng lumpat ke arah wetan bari susumputan dinu poe. Kiwari tinggal ngantosan poe isuk nu bade diajakeunana saksi sumpah pocongna Jaka jeung Endah. Demi ngajagi masing-masing kabeneran harga diri jeung martabat kaluargina. Neng nong para mitra, dongengna kabujeng neng nong. Insyaallah urang lajengkeun deui cumarios sumpah pocong teh dina seri kagenep nya para mitra. Kukituna sakitu panginten anu tiasa kapihatur ti simkuring dina ayeuna. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.